Sia teh, bapak jeung aya teh. Sopan kumaha sia teh? Teh kerja sama budak anjing ih aing mah. Rencanakeun pajak jeung teh. Tan. Hah? Tan. Terek, tadi aing topang jeung ada itu. Yang mana terek? Nyokot budak gimana? Oh, itu terek euy. Wah, terek. Udah yuk. Yuk. Bayar dong. Wah, tua. Acep, pacaran apa yuk? Kamu sama yuk. Ya masak yuk. Anjing, mana tuh? Duh, aing nyangan ti duit yang kemana ya? Nyangan jalma aing yang palakeun ya. Ku aing. Anjing aya si Septian. Ku aing dipalak sih ya si Septian deulekeun. Aya si Septian ku aing. Ya. Minta duit aing buru. Buru aing minta duit rek ulin sia teh. Cenah aya mah. Allah, cek aya bisi dibongol ku aing sia teh. Burukeun. Can aya. Eta pesak aya atas ya. Burukeun. Buru. Acep. Pacaran apa yuk? Kamu sangu ya? Ya mau sangu. Udah pelak. Eta deungeun nama penaya ditu. Anjing, mana tuh? Naon eta minta duit naon bieu le? Oh majegan wae si eta mah wah. Ari weuh kieu. Eta jeung si eta. Kasih otang? Heeh. Lainna kumaha pang di 74 coba 3 sieun. Iya, wah ya iya. Sangu. Sangu kumaha teh? Eta mah sieun ku sangu, jaga reman. Hah? Dia poe jalma sieun ku ken. Eta mah sieun pisan. Daerah hiji meureun teu babeleciran mah. Anu bener ieu teh. Asli ieu mah. Sugan teh sieun ku si Uwa. Nah ari si eta ngalbokna naon? Jigana mah ieu kenteng wae. Asli sieun ku sangu. Sieunan. Asli. Aya jalma aing karang alam dunya sieun ku ken jo. Asli eta mah sieun. Matak langsung ngabelecir dan ningali ieu. Kemah aing lamun dipalak di ku aing beres anu. Mending kan emang mau kejo dina kantong. Aing gitu remen mah. Remen pisan wa. Lain keke aing teu habis pikirna kira ku jalma sieun kejo. Wa eta mah. Aya bedog mah eta mah jeung hareupan, aya sangu mah kabur ngabelesir. Nya aneh si eta mah. Eta ge mah lamun aya malak deui. Geus mending kan emang kejo. Cara seka. Aing bisa utang deui ku aing. Nah berarti aing ge lamun aya si otang si etanya mau kejo. Kejo wa. Si eta mah sieun aku sangu, aku bedog mah teh sieun. Eta mah di hadapan bedog mah. Aku sangu mah belecir. Aya jalma kitu aing mah ari ku bedog teh sieun, aing kejo sieun astagfirullah. Cintamu padaku akan pudar. Iha. Wah. Ka mana, Sak? Ka mana, Wak? Ulin atuh lah pas tunggul malam minggu ieu teh. Aya Wak ulin tapi kendaraan nih Wak. Aduh, aing budak moran teh kendaraan. Usaha teh panereman ti barat teh ulah boros teuing gerak kumpul meuli motor, meuli mobil. Apaan epang ngabutuh mulai. Tah pake nu watakok, ulin mangan kade. Wah, banyak ulin teh ulin ngungkul bareng mah dari teh bareng bantuan jalan rajan banyak. Nah teu boga duit teh. Dan teu boga aya Wak duit mah. Teu pake ari aya mah. Ngan bisa dibawa nih. Macam bisa dibawa kumaha? Kan sebulan sekali, Wak. Kumaha tuh? Kan dua heula we ya, Wak. Aing mah. Ya. Nah. Wak. Dan meureun itu di bensinan, Wak. Manyai kerjaan pakai bensin beak meureun. Segala, nah gini cek aing usaha neangan atuh. Tuh aya duit pangancan bisa dibawa. Enggak satu ku aing dibere AWBN deui. Sing teuing duitna motorna. Ya. Jadi kapok Wak. Tah. Tidak boleh mah nya. Heuh, udah ngora motor teu gablek duit teu gablek. Nah deui keur parkirna. Ulah teh di parkiran kana di kebon eueuh. Segala pisan. Parkirna kumaha kan meureun kudu parkir kata di teu ulin teh. Ari sorangan meureun mobil teh kudu ditunda. Mahi-mahi sih. Acep. Siapa? Bapak Injing Raya teh. Nanya atuh sia teh. Ieu punten. Yeuh dengekeun. Aing di dieu ngajero geuh. Yeuh udah geuh. Dinya leumpang. Punten kitu, dieu teh kitu. Nah, naon aing di Raya kumaha?
enam. Iya, yok, dengekeun. Ieu hansip tu sopan. Sopan kumaha sia teh. Dengekeun geus sama budeuk anjing ih aing mah. Kita nagihan pajak jeung teh. Jeung Pak RT. Oh, eta nyusulan si Pak RT. Ieu anjing jual pasti hade geura. Kumaha masalah? Yok, dengekeun. Dengekeun. Aya teh cicing. Cicing. Cicingnya orang ngomong. Heeh. Aing macan ngomong sia teh. Tah. Sieu teh lewat. Kenapa nyebab punten nya ka urang teh da. Aku tanya aing teh ngomong, "Wah, biar teh cek aing teh jiri di cicing teh." Punten, cicing wae karo nyarekan ka babetak. Ngomong kasih doyok tah. Ngomong tadi nyebut punten. Hah? Dam. Jung ke sebelah jong. Sia. Salah itu nya. Trijaya. Kata semana aja sih. Itu orang sulit, Pak. Ulin wae sia geus ngaladog geus cik teh keur mandi padahal tah. Ame teu burik. Tuh dah. Heuh geura balik papa maneh bisi ngarekan yang udah ketik. Sakit sia teh sok dijiwir ku sia ge. Geura balik burit sia bisi kelong. Kerek, tadi aing papang di Ciajo itu. Yang anu kerek nyokot bedog di maring. Dah, sia masuk ngomong teh parah atuh bedog. Teh ngalah sulu meureun ka hede tambah ka aing. Ah, dari kain maring itu tuh. Nah, orang maring. Bejakeun jik jeung aing ribut kitu jik si Ajo jik mau bedog ku aing layanan jik. Bener jik. Bener sia ku aing. Ku aing. Ciajo na sak ka dia. Heuh jik aya kawan ieu mah. Bener jik. Bener pisan. Kau. Aduh kitu si Ajo teh. Goblok si Ajis pararadu. Pas nuheuh dah. Ya kawan di mana si Ajo? Aku mah, aku ini ngebejaan tahu teh cenah asa teh aing burit-burit kieu. Lompatan. Dan aing asa apa? Kunaon sia? Kunaon? Ajo. Hei, Cek motornya tadi itu cenah bayar hutang. bener. Bener. Lah, siapa bohong? Heeh. Itu Di cenah. mana hotelnya di mana? Tuh di jalan tuh. Oh nya. Oh, kerja. Oh nunya. Aduh. Oh itu tuh hotelnya euy. Wah, hotelnya. Wadah yuk. Yuk. Anjir, nasi Ajo kalapas aja. Wah, hotelnya tanggal 24. Tungguan, Wah. Wadah yuk, tungguan. Itu kan gak dibayar, Cok. Wah, tungguan. Puyam. Oi. Adio. Ayo Bang Puyem euy, minta duit ah. Bang Puyem minta duit we, payahna. Aing teu boga duit, Rad. Boga aing 1000 mata deuleu. Moal sakit mah mamahi. Meuli naon sia kitu, Rad? Tak mau ikutang mah aing geus malongo. Aing rek meuli kutang mamane geus malolongo. Aduh. Geus ah, teu boga duitna ah. Tak balik wae. Rad. Aduh. Si Rad bisaan ngomongna kehe teh.